salat tahajud sarua jeung silina dikihan ku setan. Dan alhamdulillah tos 22 tahun jalan ieu ka bagian ku Allah panukeun ka abdi. Abdi teh can pernah gugur ngalaksanakeun salat sunat duha sareng sholawat ka Kangjeng Rasul. Maka alhamdulillah dalam usia yang 66 tahun lebih ieu abdi teh can pernah dipapareun panyawat ku Allah. Sanes abdi hoyong pabuh teu. Kumargi piwajang pun guru almarhum Pangersang Nuh gitu di mana-mana yang panjang umur, salamet dunia akhirat mali bade penyakit ka Allah. Kahiji ulah gugur tina wudu kudu ngadawamkeun wudu. Kadua tahajud kumaneh ulah eureun, nu katilu sholawat jalankeun. Alhamdulillah tug dugikeun ka ayeuna. Ali paparinan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah upami ibu sareng bapak percanten kana iman abdi. Tos 15 tahun 22 sasi ieu. Apunten 15 tahun